sebut punten nya ieu teh ciri diciptakeun tina tanah suci oh da soleh cenah holil ongko soleh ieu nu benerna nu mana ieu teh heulieur nya bunya ongko tadi dipanggilna Ustad Holil ayeuna ngaku soleh ieu teh nu benerna holil apa soleh holil batur teh jalma soleh kitu euceuk SPD sarjana penuh derita astagfirullahaladzim naudzubillah min dzalik aduh kaulanun mun pamajikan beuki balanja shopping we jeung shopping COD-an wae musingkeun ta ibu sok COD-an tara ta sa ibu lamun COD-an we ke maotna dibawa ku JNS ya mau dibungkus pakai kain kapan dibungkusnya ku lakban Shopee peknya eta mah ciri didamel tina tanah abang nu kitu oh bener eta mah nya mun pamajikan calutak ka salaki eta mah didamel tina tanah liat oh nya hese eta mah lamun pamajikan hirupna hoyong luhur we ti salaki dina tanah tinggi nu kitu mah oh aya euceul dina tanah naon ieu mah tina taneuh naon sih nya harita poho deui tina taneuh naon da kahiji jeung coet geuning harita teh dihijikeun teh lamun anu panasan berarti jelema panasan eta mah jigana keur leutikna loba dipoe eta mah kan orang teh sok dipoeankeun dipoe tah moyan lila teuing dipoe loba teuing dipoe tah geus kolot nanti jadi panasan teu kaok batur teu kaok batur meulina naon kitu batur meuli motor mah anu panas kudu mah kan kenal pot nu panas mah nya batur padahal mah urang teh kudu loba bersyukur bersujud ongko bersyukur ongko da bersujud doang teu bersyukur ge kumaha meureunnan nya apaan parentah eta teh nya parentah urang kudu loba bersujud bersua dengan saudara heeh urang teh silaturahmi nah gitu paham keur antep ta model nu cerewet ta ibu-ibu cerewet eta teh tong disangka musingkeun eta teh aya manfaatna palurah manfaatna lamun aya di imau pamajikan cerewet teh aya tilu manfaat hiji boga pamajikan cerewet mah palurah imah moal kaasupan jin nah iya rada jero ye jin oge sowaku nu cerewet mah uti hudang sare nepi ka sare nu ngacaprak eta eureun-eureun jin oge gegembol mangkat ka kantor desa datang ka lurah cek lurah teh kunaon surat pindah nyeun surat pindah cenah emang kunaon kitu teu kuat palurah di dinya mah cenah pamajikanna cerewet cenah hiji nu kadua manfaat boga pamajikan cerewet teh salaki bakal getol usaha nya karek kini nyu kopi can ge diuyup serenteng pamajikan ngona wes ya goblok yakin ngopi dulu tuh beas beak anak saya meletik jajan turun-turun lain mana yang usaha kos batur sama karek ngopi isuk-isuk gampang ngopi mau usaha heula salakina kiceup dicarekan aing mah kabeneran boga salaki teh pondok bool cenah maksudna depan cuk urang mending pondok boolnya apa lurah dalamun panjang bool karunya tatangga arek ka sawah digarotok bool teh ku tatangga arek ka undangan digararotok bool ku tatangga musingkeun asa kaharti nya nu katilu manfaat boga pamajikan cerewet salaki moal huisan iya modal orang-orang sieun asa pamajikan sieun ngagebeg kadake assalamualaikum muka pantu pamajikan gobog sieun dewe boga penyakit jantung teh sakali ngagebeg teh sakilo daging eueuhna ge eta teh entek palahak polohok we pan dibawa teh ka rumah sakit dipariksa ku dokter eueuh panyakitan pas di ronsen dina fotona teh gambar pamajikan kur molotot we astagfirullahaladzim soapan tah jadi salaki teh kudu ngabogaan model pamajikan nu kumaha pokona mah pamajikan anu tumut taat ka salaki jeung ka Gusti Allah eta paham ya sok atuh jadi cek paribasana kitu
Nah, Ibu. Tapi Tah gitu. kadang-kadang pan orang loba ambak terus benang ku darah tinggi. Di dia itu benang ku darah tinggi teu. Aya nu boga penyakit darah tinggi. Seueur. Sok ngece ubaran. Nya osok dibawa ke dokter tara. Sok Cager apa henteu? teu Henteu moal darah tinggi mah dibawa ke dokter moal cager. eta teh Ubar darah tinggi mah lain dibawa ke dokter. naon Ubar darah tinggi mah ibu apal minyak keletik. Minyak apa keletik apa teh? Ta eta ubar darah tinggi mah ku minyak keletik. carana Carana lamun rek sare diinum sasendok. ya Asal rek sare inum sasendok. Moal benang darah tinggi. Naon sababna? Apaan kan minyak mah lesang nya bunya. Jadi darah teh lah borek naik teh marasat teh mah naik ibu. hanas didengekeun. Aduh, kaula anu aya makhluk model kieu. Di mana bijilna ye? Titane. Gusti. Nah, ece tugas urang mah meureun diangkit di ulam ayeuna teh silih doakeun. Nembe dugi ka sakinah. Aminan we ece mah. Sing mawadah, sing rohmah, sing dipapariran izin cukup tur barokah, saanya beres kawin tahun hareup ka Mekah, di ditu 7 keliling tawaf di Ka'bah, dulu saiti sofa ka Marwah, bisa mabiti mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ka Madinah, ziarah ke Jabal Rahmah, jalan-jalan ka Jeddah, balik deui ka Imah, tepi ka Imah bakal loba semah, beri oleh-oleh nage korma jeung sajadah. Mudah-mudahan balik di Bekasi kabeli sawah, kabeli mobil nu mewah, kabangun imah nu megah, boga anak nage 40 soleh-soleha. Salah sahijina anu kawin ka anak lurah, muga-muga maut sing husnul khotimah, di surga bisa sirih. Hahaha. Amin. Nah gitu. Kumaha urusan eta geus didoakeun anakna 40. Hah? 40. Nya. Siga anak ucing loba. Tapi wios ece, sanajan loba anak nu penting anak urang teh sadayana sing soleh, sobar. Sing sobar kabeh mah bangga ngagoroan atuh. Jangan 40 orang ada sobar kabeh. Sobar breuyeuk 40 urang datang. Pangatik ngadidik ngabimbing ngabinaan ka anak sanaos loba nu penting sobar. Salat. Oh nya kudu salat eta mah. Nya. Sobar breuyeuk 40 teh. Nya. Boga budak 40 mah alhamdulillah mun edan 5 ge aya eta 35 deui pan. Nya sanajan loba anak nu penting sing sobar. Sopan. Sopan. Nya atuh tolong teu puguh-puguh pan nabrakan we bujur batur atuh etika tata krama sopan santuna sing hade supaya anak urang teh husnul khotimah. Husnul akhlak budak teh. Supaya da budak mah kudu didikna ku akhlak heula. Ya. Paham? Aduh, jadi malik ya mah. Kaulanun Udah. kan alhamdulillah tina wangi ieu. Ya itu terjadi ketika baca. Janten istri anu solihah eta harapan urang nu jadi salaki. Sumun. Urang teh kudu boga harapan. Ya. Teu boga harapan batung geus we atuh meureun kumaha. Cek paribasan urang hirup di alam dunya. Da urang teh kudu boga harapan. Mun urang teu boga harapan meureun palahak polohok. Nya mode naon? Tah kieu aya didengekeun teh. Eta dage ustad hijikeun jeung jablay. Astagfirullahaladzim. Sok aya nu ngomong cenah si Jepiah jelema gelo dibawa ngaji cenah. Engga paure jamaah kana neraka kabeh cenah. Ustad benang bangga-bangga ngabimbing sida ka surga. Datang Jepiah aing paur kana neraka kabeh jamaah. Geus sia teh hidang nya jelema gelo teh ngiluan ngaji cenah. Tapi keun bae Jepiah mah disebut gelo oge. Keun bae. Da saur keterangan oge nya cenah nu gelo mah surga nage khusus aya ku Allah disiapkeun. Nu gelo teh. Nya khusus aya surga jang nu gelo. Biar aku Pak Ustad teu kabita ho.
Oh titah gelo meureun. Nyapan khusus aya surga anak khusus nu gelo. Tamentak lamun ibu-ibu sadayana hoream salat, mung zakat, mung puasa, muga haji, tapi hayang ka surga berarti kudu tobat, kudu tobat. Alah kudu gelo. Tadi dah bahasa gelo teh. Mung salat, mung zakat, mung puasa tapi hayang ka surga, tobat berarti lain kudu gelo. Iku mah palurah ieu uset ibu-ibu kalah hayang garelo. Nu gelo ge hayang calagur. Mohon. Ya hayang gelo. Suara naon eta? Tah, suara buta. Suara buta. Ya. Sok lamun kieu kongkorongok. Naon eta? Lain eta teh sora. Nu kitu teh sora. Ngan peda sorana sora uing. Sora hayam. Di mana aya hayam sagede kieu? Hayam naon sagede kieu? Itu bisa ditanya saruanya. Dan kumaha cepi ya? Kumaha Ustad Holil. Hanya kumaha doaan berarti cek. Ya ini rekuis supaya titah nyanyi. Oh, kita nyanyi. Ya. Apalun pan cepi mah ti KDI palurah. Naon KDI teh? Kontes dongdot Indonesia pan baheula. Astagfirullahaladzim. Aban lila di OPJ ho. Naon OPJ? Yang di Operapan Jablay. Ece teh. Oh, apa nih peran utama na baheula. Naudzubillah min dalik. Eta nu request ece titah nyanyi cenah. Sok mangga bilih bade request kan insyaallah moal digugu. Bang nanti digugu? Bisa teu bisa aing laguna. Disangka meureun disangka Ade Astrid meureun. Lagu naon atuh? Gerong cenah. Pengajian lagu gerong. Eta saha nu minta lagu gerong? Eta nama duaan kita juga di Indosiar. Walimatul Arus minta lagu gerong. Oh. Walimatul Arus mah isi soleha. Isi soleha. Dasi dan gincu. Dasi dan gincu, Bahtera Cinta. Terus di non teh beranak dalam knalpot. Tah, ece piah we nya. Hah? Astagfirullahaladzim. Tah yang bujur jeung bangkai cenah. Juga kamari tetangga meser batagor cenah batana dipisah we jangan ngabangun cenah. Ari gorna kieu jang main badminton. Mang cenah meser mie ayam nya bisa teu ayam da dipisah kunaon kitu bade dikukut. Sok minum. Tak gitu. Aduh, tinggal kuat kasaku pantes. Kebalik ti dia orang kajanem. Agak ece. Sok. Baiklah. Kesempatan ini. Hubungan kaitan acara Walimatul Arus. Ya. Kurang doakeun neng Iin teh sing janten istri Solehah. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratus. Solihah. Ai dunia teh perhiasan. Ya. Sebaik-baiknya perhiasan adalah ketika suami memiliki istri yang Soleh. anu ngagaduhan ciri pan istri soleh teh hiji kudu pasrah, anu kaduana kudu iman, anu katiluna kudu taat, anu kaopat kudu daek ibadah, anu kalimana kudu daek tobat ti mana robasa salah, anu kagenepna kudu daek puasa. Di mana ini? Bisa saya Gitu. semua. Ya. Sok, Jang. Baiklah. Ya palura ngodok aya nama jadi. Nah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha.
setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Ya palura tinggal di palura. Palura teh lagi. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Istri yang salihah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan paling indah di antara semua, hanya istri salihah, istri yang salihah. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri salihah perhiasan terindah. Kan bae mana ka dieu teranaon sapakat cepeng aduh alaya. Mana ku acek balik deui atuh geus nangtung eta mah geus teu bisa gecak. Entah di jorang kanjut. Lanjut lagu nu mana? Nah, ganti apa nu tadi? Lanjut Cileha Dewa si Soleha. Eta mana si anu teh Ipan? Ganti atuh. Geus pulangan tong. Sok cie doakeun tos migawehan. Alhamdulillah ya Allah tinganan ieu. Nya loba nu nyawer kieu mah tadi we langsung nyanyi atuh. Palurah tuh masihan 100 yeah. Pak boga hutang 100 deh nya doakeun ece sok mudah-mudahan palurah masihan 100 atuh bulan payun ku Allah sing digantian jadi 100 juta. Amin. Teh Hajai boga masihan 100. Mudah-mudahan oge sasih payun ku Allah digentosan jadi 100 juta. Di mana we jalan mah ngajual warisan atuh. Nah, anu penting mah boga 100 juta we lah. Ya pokona mah. Tapi 5.000. Anu 5.000 oge nya mudah-mudahan sasih payun ku Allah ditambihan jadi 50 juta. 5 juta. Keun bae ame menyawer deui. Tapi hari nu 1.000 jadi 10 juta ku Allah ke digantian. Tah nu sejen moal didoakeun. Astagfirullahaladzim. Jadi mun hayang didoakeun nya kudu nurutan kos batur kada dinya sok didoakeun. Mun teu mah duit nya unjam minjem. Atau pada teu kudu duit sih. Ku beas mangga eta mah ku entog sugan. Tawa ku hayam naon we atuh. Nya alhamdulillah. Nuhun ya katambi kalaresan cepia teh gaduh budak yatim palurah. Nguruskeun budak yatim. Subhanallah. Tos 22 tahun nguruskeun budak yatim teh. Eta teh nya asal kenging saweran pasikeun ka anjeunna. Alhamdulillah. Di mana? Di imah. Boga budak yatim. Ngan eta mah bager budak yatim.
Geunah di budak yatim teh eta mah. Geunahna Nya lamun urang tiris kukupan. Kena nu mana ieu teh maksudna ka mana ieu teh? Pamajikan urang. Kan bapana geus eueuh. Eta teh. Urang teh nguruskeun manehna we nepi ka ayeuna teh 22 tahun teh. boga budak yatim. Tadi dinya teh nya geus genep kitu. Boga naon kitu emang. Geus genep. Tak kamari tak ke corona nu dua mah dijual jang meuli beas. Budak teh dah. Yatim teh. Dah urang daripada usaha teh bisa jualeun budak we dijual. Nu opat teh geus dibandrolan eta teh beusi anu nawar mah dibikeun wae. Dibandrol. Jadi lumayan daripada teu barang hakan. Eta we ngajualan budak gampang dah nyieun deui budak mah babari. Hebat. Zaman enak mah kau babari pisan teh boga budak mengadoan lawat we atuh lah. Gitu. Salam. Ya. Ari yatim teh naon? Yatim teh eta yatim teh nya yatim acan nya. Nya maksudna anu disebut yatim teh naon kumaha gitu. Yatim teh teu boga bapa. Teu boga bapa. Tuh. Nya. Berarti eta lamun yatim teu boga bapa eta budak anak saha? Anak saha budak. Apan ari yatim teh budak nu ditinggalkeun maot ku bapana. Geuning di dinya nyebut aya yatim teu boga bapa ya eta budak anak saha? Berarti eta menang hadiahan beureun. Cek urang mah da lamun aya budak yatim mah tong dibere duit tuman. Nya. Berena Bapa ambil tong aya usaha. Tapi boga bapa deui meureun kitu. Lamun indung geus ripuh tahu aduh ripuh bingung mere bapana. Nya. Ku Pak Ustad we atuh nya. Saha teh? Nya indungna lamun geus ripuh 80 tahun indungna kitu. Ku Pak Ustad panamun eta mah ngeunakeun juga boga kerupuk. Atuh nya aya carita uing karacunan ceuk ai carana mah. Moal ari lamun dikenyot teh ka bawah jeung kulitna. Nyahoon. Astagfirullahaladzim. Janya mudah-mudahan urang doakeun syukurana Bapak Haji Sukari. Ibu Rasmi ya. Yakin syukurana bakal pinuh ku barokah baraya. Ku baraya ongkoh da daratang ka dieu sadayana. Panganten urang doakeun ya. muga-muga sing seueur baraya. Babaturanna daratang keur barang oge kadari teu kudu dibejakeun ku Pak Ustad. Gitu. Alhamdulillah. Termasuk nu hadir sadayana oge. Doakeun ece nya sing jag-jag deui abdi ieu nya bulan kamari mah ieu teh peot Bu geus huluna we gede tinggal tulang alhamdulillah ayeuna isian da unggal isuk wuduk we tos gendut deui alhamdulillah tos galembrot deui mata kurang tambak dahan mun bisa mah kira-kira sadayana garendut sehingga lembrot sebab naon sebab di alam akhirat bakal aya hiji alam nu disebut alam mizan aya alam mizan teh nyaeta alam timbangan sing saha nu timbanganna pangberatna eta asup ka surga panggeulana kitu nya berat ka katuhu berarti orang kudu galembrot nya barang siapa yang berat timbangannya maka pertama masuk surga gitu eta mah timbangan amal Ustad lain timbangan awak atuh ngeunahun si kentung panggeulana padu wae ece ge gembrot pan nya alhamdulillah ari kos kieu mah awak gede mah ka mana-mana ge bos ka mana bos lamun nanya teh beda jeung awak kuru boga duit loba ge mang ka mana amang bedanya beda atuh nya naon tos 2 jam ece ieu urang teh di luar panggung teh rarasaan meureun ya apaan ece mah paling ge sajam ge kurang geus 2 jam di dieu teh biasana kan urang mun pika bijil panon poe ece mah urang duaan biasana mah tak kamari geuningan keur di Bekasi nepi ka datang ambulan desa palurang nya urang geus ting pereng di panggung can arang geusan keneh wae
ada yang nawe Pak Ustad nak kasatrum jadi dan gosan besok kamari tak ambulan liwat ya asup anu hajat ya aya rupa-rupa kejadian naon nya kamari teh geuningan kamari ke di mana sih Tegalurung oh aya ambulan asup ke acara kurang eleh ku ambulan hiji tak bubar kabeh ece tuh dage nyarios urusan ambulan pan cek abdi mah ieu tapi ka Jambaraha urang hangkewe tapi datang ambulan ai torojol ambulannya ance datang bubar ngaji atoh aya nu maot jalanna kahalangan ku ibu-ibu balik kabeh liku-liku perjalanan hirup urang oce nya mana kitu ge urang syukur we alhamdulillah apan urang teh lahir ka alam dunia teh ece dina kain telanjang bulat pan teu apal nanaon teu ngartina naon pan urang teh teu paham nanaon tapi geuning ulas asih Allah teh nya maparinan ka urang mang pirang-pirang nikmat fasilitas anu latusyah moal bisa dihitung pan nikmat Allah nu parantos katampi ku urang sadayana teh aya pan tilu fasilitas anu luar biasa anu katampi ku urang sadayana pangdenge anu kaduana meureunnan paningal nu katina mun hate kitu mantak hate urang teh kudu lemes kudu lemes cowok heula yang lemes mah kayak lemes tah muga-mugia Pak Haji Sukari Ibu Haja Rasmi tina raraga syukuran sing ditambih-tambih deui nikmatna ku Gusti Allah amin. Sabab janji Allah mah tidak pernah diingkari nya betul sing sajalma nu sok loba syukur karena nikmat Allah bakal ditambah nikmatna tapi lamun jalma sabalikna kupur karena nikmati Allah daguan siksa nu tidak pedihna jaga di alam akhirat abadi nya sing sopo wong mangan gelas pasti modalnya beling kadinya eta nya maksudna teh ceuk ieu ya mun jalma loba syukur kana nikmati Allah bakal ditamplokeun eta nikmat tamplokeun tah kana beungeut Pak Ustad tapi sebaliknya lamun jalma kupur kana nikmat Allah nya tunggu dagoan da dunia mah alam rusak aja nya atuh rusak ai akhirat mah alam langgeng lama di akhirat mah di dunia mah alam rusak Pak Ustad geus rusak tah astagfirullahaladzim itu mantak hirup teh tong loba mah naon tong loba maksiat tong loba makar teh naon ari makar teh ciri jalma nu sok ngarumpi ngarusak makar ai makar teh ngarusak ngarugikeun ari makar teh ngarugikeun ngaruntuhkeun makar teh ngarugikeun ngaruntuhkeun ngarusak sok naon deui sok ari kasesek gos kieu nya moal bisa teu kuateun sok geurah subhanallah adiuk dewe pidoananya supados tiasa jagjag sapertos kapungkur amin sabaraha urang teh ece ieu teh aya nu ka-17 nya 17 alhamdulillah muga-muga sing paranjang Yuswa ece nya biusul seubeuh hajat panganten baru umumna panganten baru tut oge sadaya jamaah anu parantos suruh rumpaheun ngarojo ngadorong kana suksesna agenda acara perhajatan Bapak Haji Sukari Ibu Haja Rasmi panginten Allah nu bakal ngawalas kana mang pirang-pirang kahadian urang sadayana nya mohon amin insyaallah sakitu panginten ece nya mangga pamungkas ku ece tutup nya atuh nuhun ka sadayana lamun kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau hayang masakan Padang silakan beli sendiri nya indung-indung kepala lindung aki-aki ngalah belut kaduhung abdi kaduhung boga salaki ge burut aya kene itu mah geusan nya sok atuh tutup ku ece tutupnya ku Ustad
nya mau ditutup-tutupnya. Oh nya baik kan baik. Nunggu ada wajah jelema wengke. Cekap panginten ece-nya, mudah-mudahan sia manfaat tur barokahna. Mohon. Da utami nama urang di akhir teh ada doa. Cek pare sok atuh tutup. Urang mah urang doakeun ka Saiful Hajat oge ka panganten oge kasadayana para jamaah. Mohon ya urang mah cek sok ayo tutup. Urang mah cek pare basana silaturahmi ka dieu teh. Mohon da cek pare basana jepe mah tarang ngaji teu bisa ngaji. Boro-boro ieu ngadoa ge teu bisa. Kamari ge eta tangga cepiah budakna gering panas. Magrib teh dibawa ka cepiah yang dijampe. Aku abis teh dijampe we sabisa-bisa. Alhamdulillah isukna teh paeh budakna teh. Kumaha ngajampeuna atuh nya? Nyaho yang masa kadang-kadang. Ya, paling pusing mah ngajampe nu kasarumahan, nu kasurupan. Karek pahade-pahade pos diciduhan manten. Urang teh kasar ciduhan deui. Jadi perang ciduh jadi kasurupan. Bolokot ku ciduh banget teh. Cager teh. Teu. Aya dongan nyiduhan ciduhan deui we. Jadi paciduh-ciduh terus we teh bae setengah. Aya setengah jam tuh paciduh-ciduh balas deui. Du kalamokot pan cager we henteu. Nya sok tutup. Sakitu nu kapiatur panginten. Hapunten. Kirang langkungna ada punten. Ya, ieu silaturahmi we. Nuhun kasadayana khusus ka Saiful Hajat. Saiful Hajat utami nama. Oge kasadaya parantara biasana sim kuring sareng cepiah hadir dina saha ayeuna. Dina oge ayeuna disyukuri panginten kangge ziyadah doa. Alhamdulillah. Muga-muga khusus panganten baru sing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sareng muga-mugia dina ngaraba sagala rumah tangga sing bahagia dunia bahagia akhirat. Biasa kempel deui jaga di surga Allah Subhanahu wa taala. Sabab tanggung jawab nu jadi pemimpin imam dina rumah tangga teh nu jadi salaki supaya bisa tur mampu mawa pamajikan anak incu keturunanna kahiji deui ke jaga di lebet surgana Gusti Allah. Apan cek keterangan Allah ge he jalma-jalma anu iman jaga diri anjeun jaga keluarga anjeun ulah sampai tigebrus kana sine neraka. Gitu ceknya bener teh. Khudma sofa wada makadar wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.